ayeuna mah duh tatarucingan urang eleh wae, ayeuna mah nurutan barudak ayeuna ye. Ye ngaranna teh permainan batu gunting kertas sia ayeuna mah eudeuh. Ayo lah. Sok sia ayeuna mah. Sok. Ye. Lamun urang nyebut gunting, maneh batu berarti mun urang gunting maneh kertas urang berarti urang menang. Urang eleh. Eleh. Lamun urang gunting maneh batu urang eleh. Eudeuh. Siapnya permainanna batu gunting kertas. Siap. Enak ya saacana ya. Sok. Daripada kitu ayeuna mah urang make wasit we. Kudu make wasitnya. Da ieu pan ayeuna ya ditutup. Ping gede we. Jadi wasit ping gede maneh. Sok, ping asup ping. Ping asup ping. Jadi wasit ping. Mana jadi wasit heuh? Wasit naon ya? Urang dek permainan batu gunting kertas anu eleh ditakol. Iya, main bagian ngahalangan kieu pan ngamek. Mana mah ngahalangan we. Kieu tah heueuh sok. Siap. Batu gunting kertas. Cik buka. Anjing. Eleh aing berarti mana eleh deui nya? Gunting batu moal teurak berarti eleh deui. Dagor deui jeung aing. Sok sia deui sia. Bener cing wasitna cing balik lah. Wasitna cing adil. Adil. Batu gunting kertas. Nah, sia. Buka. Nah, eleh deui sia. Sok mana eta kan batu eleh ku kertas. Nyaho sok ningali ku di rawu tuh numpuk. Eleh deui wae. Batu gunting kertas. Buka DP. Ah, eleh. Kertas eleh ku gunting. Nyaho sok tah gerak kan jadi buntung. Heeh, sia. Anjing Umur sia. Anjing gitu mah. Eleh mana eleh lah. Tarucingan ah. Sok ah tarucing. Cik mana nanya ke urang naon teh tarucingan ah. Urang we nu nanya nya. Sok. Sok, ieu urang mah moal nu hese-hese. Bal naon anu pikarunyaeun? Bal naon anu pikarunyaeun? Bal beklen. Lain. Balonku lain. Naon atuh si teh serba lain goblok ah. Hayang apal? Oh naon? Balangsak anjing. Anjing balangsak goblok. Aing nanya ke mana ya? Sok ayeuna mah sia terakhir aing pertanyaan tatarucinganna. Tahu naon anu bau? Tah huntu sia anu bau. Anjing.